Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang basikan tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanos mung di Jomantara. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun deui cadongengan ketunda dina dinten kamari jajarna si Kamil. Mudah-mudahan dinten ayeuna teh bagian anu ka 80 hijina nya. Alhamdulillah tos ka 80 hijina deui. Wilujeng dangukeun, wilujeng manco dina hapena. Sewang-sewang. Prung. Para mitra kaum dangu sadayana. Prabu Brahma Narata kacida pisan kagetna barang ngadenge yen jalma nu aya di hareupeunana mangrupakeun hiji maharaja ti nagara Jatikameling. Brahma Narata harita neuteub seukeut dina hatena aya rasa anu teu percaya sabab ningali tangtungan si Kamileung anu memang compang-camping kawas kitu. Sedengkeun anu lainna mangrupakeun Kipatih katut para abdi dalemna, para mantri jeung senopati oge bengong. Memang asa teu percaya lamun anu aya di hareupeunana salah sahiji pimpinan atanapi maharaja ti nagara Jatikameling. Prabu Brahma Narata anu neuteub seukeut kasih Kamileung harita pok ngomong. Ke. Nah anjeun teh bener. Nah anjeun teh maharaja ti nagara Jatikameling. Keur naon oge uing ngabohong sagala rupa. Daweuh untung keur uing ngabohong. Sedengkeun bohong teh lamun seg ngahaja ngabohongan pan teu meunang. Dosa. Pamali teh. Uing bener uing mah ti nagara Jatikameling tapi da uing mah heuh. Mane pasti teu percaya ka uing kan? Jujur. Ulah memang teu percaya ka anjeun. Mana aya saurang raja nu pakeanana kawas kieu? Mana aya maharaja anu kasebutkeun gagah tur sakti anu ngaran Raja Kameling kaayaanana kawas kieu? Nya geus teu percaya mah. Da uing mah teu hayang dipercaya ieu. Ngan uing mah memang heueuh ngabejakeun yen uing teh memang asalna ti nagara Jatikameling. Ngaran uing si Kamileung. Kan uing mah teh nyebutkeun uing raja jeung naon, ngan nyebutkeun ngaran uing teh si Kamileung. Ek percaya ka uing syukur. Henteu mah bae tina naon da aya manganang Sanjaya ieu. Urang mana teh? Urang Tanjung Priuk. Arsep Sardiansa urang mana? Urang Bekasi. Aduh. Kamileung. Naon keur kakuatan anjeun supaya kuring percaya kula percaya yen anjeun teh mangrupakeun maharaja ti nagara Jatikameling. Teu boga uing mah teu boga kakuatan. Ngan kakuatan uing mah hiji. Uing mah usaha bener. Ngusahakeun uing jalma jadi jalma bener lain jalma jahat, lain jalma anu memang sarakah. Eta ek maneh masalah teu percaya ka uing Raja Jatikameling teu naon da uing mah memang teu pernah ngomongkeun yen uing teh yeuh Raja Jatikameling henteu pan kadenge kumaneh cing sok. Memang anjeun teu pernah ngomongkeun. Tapi sakanyaho kula ngaran si Kamileung teh mangrupakeun raja ti nagara Jatikameling. Anu hartina si Kamileung teh mangrupakeun maharaja Raja Kameling. Eta mah kan cek maneh. Kamileung. Sabenerna anjeun teh saha? Yai, manikot ngomong deui geus dibejaan teh uing teh kudu ngomong saha. Dari ngomongkeun eta Paris pasti moal percaya da di Mekah. Ngomongkeun aya Amarullah moal da di Garut Sukawening. Kecamatanana cenah. Uing mah teu bisa deui ngomong ngan uing mah nu jelas mah uing mah ngaran si Kamileung. Percaya henteu na mah kumaha maneh.
Da uing mah teh yang dipercaya ieu. Ngan uing ngomong nu sabenerna itu. Gusti, lamun ningali dina cangklok panona mah jika nama lain ieu teh. Lain naon? Lain si Kamileung jadi raja. Sabab lamun si Kamileung mah lamun teh mah ieu raja. Piraku cicik-kikikan kawas nu gelo, pakean rungsak-rangsak, mana aya raja anu daekeun kieu? Nya ge lamun teh mah nyamar. Ieu mah memang jalma nu sarua jeung si Kamileung ngan boga kakuatan anu hebat memang. Oh. Jadi anjeun ge teu percaya. Teu percaya ieu ulah ge. Bener. Jauh lamun teh mah ieu jalma teh nu ngaran si Kamileung anu mangrupakeun pimpinan hiji nagara. Mangrupakeun Raja Kamling anu gagah sakti. Tapi aing ngaku kana kagagahan ieu jalma anu ngaran si Kamileung. Ke. Nah aya dua ngaran Kamileung. Ngaran Ahmad oge aya 15 tahu 15 sikina. Di sa RT teh. Ngaran Abah Ujang aya seueur. Di sa RT. Ngaran Mbah Beo, Abah Beo, tah Kang Beo. Di Soreang. Kang Depi, seueur teh. Tapi lamun ngaran si Kamileung asa jarang. Urang nawen teu pernah keluar. Yakin ieu lain. Cing sok atuh tanya. Kamileung. Oe. Ulah ngaku-ngaku anjeun. Saha oge nu ngaku-ngaku naon ieu teh ngaku RT ngaku Erna. Ulah ngaku-ngaku anjeun. Yen anjeun teh hiji jalma anu kasohor. Saha oge nu ngaku-ngaku da uing mah teu ngaku-ngaku. Ngaran uing teh memang si Kamileung. Nah, beunki jeung ngaku-ngaku. Uing teh ku kolot teh geus dibubur beureum bubur bodas. Eta mah gula saeutik. Saha sabenerna anjeun? Yei. Geus mung nemalan ayeuna mah kieu we lah. Lamun arek tarung hayok sok jadi petarung anu hebat. Daripada ngomong pararahu teu pararuguh mah. Pacental-cental teu pararuguh da anger ujung-ujungna mah percaya. Lamun hayang percaya sok tarung lah ayeuna mah. Kagok ieu, tuh geuning lombang geus gede. Bikin ngubur maneh teh. Kurang ajar sia. Oh, mata ku aing diajarkeun maneh teh memang kurang ajar maneh teh sabenerna mah. Alah, haram jadah sia. Kamileung. Anjeun ayeuna geus asup ka nagara kula, nagara Kancana Mukti. Kula salaku papatih di ieu nagara. Anu tanggung jawab tangtuna kana sagala rupana. Tanggung jawab oge ka rakyat kula, tanggung jawab oge kanu jadi raja kula, Gusti Prabu Brahmakanarata. Terus, masalah lomang ya sarua rek tanggung jawab atuh ya. Kurang ajar. Anjeun kudu tanggung jawab sabab anjeun geus ngaruksak halaman ieu istana nepi ka hancur lebur kawas kieu. Gara-gara naon teh? Gara-gara si laing anu hayang jajagoanan di dieu. Ku heueuh da heueuh lamun ditaliti jeung dinyanyana mah. Jelema-jelema nu model kieu teh ieu atok-atokan hungkul sungut siga nu heueuh tapi da eueuh prak-prakan mah geuningan. Kurang ajar sia. Kamileung. Tahan. Ieu serangan kaula. Hiat. Blesat harita. Kipatih teu kapok-kapok harita ngablesat ini nyerang ka si Kamileung. Si Kamileung ayeuna anu nangtung mancuh di tengah-tengah eta lombang. Henteu nitih ka handap, henteu ngapung ka luhur, aya dina tengah-tengah lombang anu gorawal harita kurang leuwih 100 meter gan. Buleud eta lombang teh. Anu jerona ting sabaraha meter jerona ka jero. Ngan anu jelas eta lombang teh kacira pisan jerona. Aji tapak dewa nu digunakeun ku si Kamileung teh lain
ajian biasa mangrupakeun ilmu buhun warisan para guru anu aya ayeuna nyaeta di nagara jin. Si kamileung anu nangtung mancu harita ngacorelatkeun awakna keluar tina lomang. Anu maksudna lain keluar ti hanap, tapi memang anu nangtung manehna di awang-awang. Corelat si kamileung harita ngacorelat cele, harita si kamileung nangtung mancu dina hareupeun eta sang patih. Ki patih mundur ka tukang rahatena ngarasa seberna keranan. Lantaran tetela si kamileung teh sajabana ilmu anu hebat bisa ngalomangan cek paribasana. Tapi memang dina gerakan anak kecil pisan cepat nalir ibarat kilat. Nyawa geus aya nangtung mancuh di hareupeunana. Sarengeh si kamileung harita nyarenge. Terus mana ayeuna rek kumaha sokan? Ayeuna mah geus bingung atuh. Uing kabur pasti diudag. Uing oge geus papanggih ayeuna mah jeung raja maneh tanu ngaranna Brahmakun Narata. Iwati hiji-hijina ayeuna mah urang lamun maneh teu percaya ka uing ayeuna mah urang tarung we geus. Lain uing jajagoanan atawa uing nangtang-nangtang ka maneh da maneh bongan anu ti heula. Coba lamun bener-bener mah uing nanyakeun uing hayang papanggih jeung Prabu Narata terus bejakeun terus dianterkeun urang nepikakeun ngayan tarung sagala rupa. Tanya nu bener itu jeung ieu namuran uing teh mah kudu tarung jeung maneh ayeuna mah da geus kapaksa atuh da. Kapaksa naon? Nya kapaksa ngeunal kolor ayeuna mah da. Kagok ge bilang serotkeun ge geus we nama tarung hayu tarung. Kurang ajar sih. Hiap, corelat. Harita Ki Patih ngacorelat awak nalir ibarat alap-alap harita nyamar kana awak si kamileung. Si kamileung harita anu nangtung mancuh dina tangtunganana harita teu gedag. Sanajan ku kaanginan cek paribasana teu munur ka tukang. Teu munur sa siku-siku acan, prora sa siku satu yang beas ge henteu si kamileung. Barang harita awak Ki Patih anu nyelebur harita rek ngarah kana awak manehanana. Karasa ku si kamileung angin tis anu nyecep kana awakna. Nandakeun Ki Patih ngagunakeun aji kasaktian anu hebat. Si kamileung harita anu ketiba ngebutkeun leungeunna. Ki Patih maneg di tengah-tengah. Teu bisa mundur, teu bisa maju. Cek Ki Patih harita. Sedengkeun si kamileung harita anu nenjak bumi 3 kali. Si kamileung anu ngagunakeun aji tapak dewana harita. Tingkat anu ka 13 na. Jelas ngajadikeun awakna Ki Patih harita ngalayang ka luhur. Koceak Ki Patih harita ngoceak lantaran reuwas na keranan, lantaran awakna anu memang kaku. Sungut bisa calawak jeung bisa ngajerit, tapi awakna teu bisa hojah saeutik-eutik acan. Gedebut. Harita Ki Patih anu siga lir ibarat lamun cek zaman ayeuna mah aya bal-bal iter meureun kitu. Lagragna Ki Patih harita anu nutug sirahna unggul ti handap nu bekan nyecep ku kuat-kuatna awakna Ki Patih tangtuna nyecep dina taneuh nepikakeun sa beheung rabut kurang ajar. Si Ki Patih harita kur tiba kokoeran we harita pelebah sukuna teu bisa gerak sama sekali harita pelebah leungeunna siga aya nu nalian nakranan. Sedengkeun raja nyatana Brahma Narata barang ningali kejadian kawas kitu ngarasa kaget. Si kamileung anu tengah gerakeun awakna boro-boro teuing nyeun kuda-kuda. Kur tiba nangtung mancuh kur tiba ngagupaikeun leungeun tapi kemampuan si kamileung teh jelas di luar nalar manehanana. Bener-bener kurang ajar jeung luar biasa ieu kemampuan jelema teh. Kamileung anjeun memang kula ngaku karena kehebatan anjeun. Tapi ayeuna anjeun kudu padu hareupan jeung kula Brahma Narata. Kula katarik tur katangtang ku pangawasa anjeun anu hebat. Alus teu mun kitu mah. Sok lah sakalian wae ayeuna mah. Kagok borontok ka palang-palang aya. Rasakeun yeuh kamileung. Ulah nyalahkeun kula lamun anjeun cilaka sabab anjeun anu nyamperkeun ka kula lir ibarat orai nyamperkeun panggebug. Moal, uing masa-masa kali moal arek nyalakeun ka maneh dina uing nepi ka paena oge uing marido sok-sok lah. Ayeuna mah.
Uing datang ka dieu teh masa mata-mata uing datang ka dieu lamun uing teh siap jeung sagala rupana, siap jeung paena ceuk paribasana. Tapi hiji syarat uing ayeuna. Lamun ieu maneh eleh, magara maneh ku aing direbut. Kurang ajar Kamileng. Campelak teh bener-bener anjeun campelak. Kamileng, ulah boga rasa anjeun gagah, boga rasa anjeun sakti. Nu di hareupan ku anjeun teh ayeuna mangrupakeun hiji raja Brahma Narata. Kula cadu mungkuk karam dempak, can pernah lagrag di medan perang. Kula can pernah asor. Lamun anjeun menta kawas kitu langsung kula nyetujuan. Bener-bener. Jadi pokona mah lamun maneh nepi ka eleh ku aing dina 3 jurus, wayahna ieu nagara pasrahkeun ka aing. Kamileng, samaruk aing rek owel ku nagara. Lamun aing eleh 3 jurus ku anjeun, kula geus langsung bakal masrahkeun tahta kerajaan ka anjeun. Tapi sabalikna naon? Lamun anjeun eleh dina 3 jurus ku kula, wayahna anjeun kudu dicabut nyawa ku kula, direncah awakna, disiksik, dikunyit-kunyit, diteuk-teuk, diwelang-welang, dicok-crok polona, dicolok letahna, dibetot irungna, sintreuk pelebah tarangna. Anjir, mani loba kitu. Intina silaing kudu modal dina leungeun aing. Ya teu naon lah. Duh, anjir, teuing aing kudu paeh ieu ayeuna bae sok hiji 2 3. Kurang ajar sia. Make jeung acele-acelean siga manuk japati deuleun. Kumaha uing we. Si Kamileng harita anu sigah ucla-acele bener. Naon bedana jeung manuk cemple ceuk paribasana. Cele ka ditu, cele ka dieu teh daekeun cicing. Prabu Narata atuh beuki amakkeun karanan si Kamileng anu ngarasa teu ngahargaan karanan ka dirina. Yen dirina teh mangrupakeun saurang maharaja ti nagara Kencana Mukti. Anu kasohor gagah, kasohor sakti anu ngabogaan ajian mangrupakeun ajian anu kacira pisan hebatna. Rawe rontek anu dipimilih ku manehanana. Loba raja-raja anu taak, loba raja-raja anu soak. Lantaran jelas ajian rawe rontek anu teu mempan ku naon-naon ceuk paribasana. Diteuk-teuk beheungna, dirancang awakna, tetep we balik deui getihna siga anu keur ngucur teh balik deui kana awakna. Nyamung deui. Mantak kasohorna Prabu Brahma Narata jelas. Kasohor ku gagahna, kasohor anu teu paehna, kasohor anu bogal nyawa sakitu lobana. Kitu ceuk pikirna anu geus pernah dielehkeun ku manehna. Prabu Narata atanapi Brahma Narata anu nangtung mancuh dina tangtunganana parimeureumkeun panonna. Awakna harita ngageter hebat. Karasa bumi alam asa oyag dina waktu harita. Taneuh anu ditincak ku para ponggawa, ku para patih, sakacut anu ditincak ku si Kamileng oge harita. Lir ibarat oyag-oyagan, lir ibarat kakeudaan ku gempa dina waktu harita. Tangkal kai anu katingali ting arulang, temok-temok anu aya mangrupakeun benteng ti nagara oge harita katingali ting rarketna karanan. Siga rek amroh. Kadenge harita handaruanana sorana Brahma Narata ngaluarkeun ajianana. Kula Brahma Narata wayahna Kamileng ulah ngato-ngato maneh, ulah ngarasa kaduhu geura samat inung bapa anjeun
geus samat keluarga anjeun, geus samat sagala rupa anu sangkut pautan dulur baraya indung bapak jeung sajabana. Sabab dina waktu ayeuna silaing bakal modar dina leungeun aing, moal disesakeun getihna ku aing sanajan satetes, moal dipaksakeun ku aing rek diremes, dihajar, digaringkeun, digarang ku aing make ajian aing. Curelat harita Prabu Narata ngacurelatkeun awakna, heabna hawa anu tebarkeun tina ajian Prabu Narata jelas mileung rasakeun, tapi si kamileung harita kurtibang nyengir we harita. Si kamileung harita make ajian anu leutik heula, tapi sanajan ajian leutik jeung jorok, tapi eta marupakeun ajian ampuhna. Samemeh ngagunakeun ajian naon teh biasana si kamileung sok ngagunakeun ajian kawas kitu, kutak gitak kutak gitak. Si kamileung harita kutak gitak celengkeung kadenge harita nyaeta Senopati. Awas Gusti, eta rek medut Gusti, ceuk Senopati. Si kamileung harita nyekekek. Ya aing mah euy, aduh, awas. Kurang ngajar sia kamileung. Ya, curelat deui harita Senopati nu tadi sempet ngaraneg lantaran kaganggu ku Senopati nu ngagorowok nyebutkeun awas. Barang harita Senopati nyebrut narajang, si kamileung oge ngagunakeun ajianana mangrupakeun ajian medut atanapi ajian hitut anu kacida pisan gagatur saktina. Si kamileung harita ngageboy boolna. Dua kali harita kadenge sora melikat handaruana keranan kadenge jika nama saerteun eta sora teh. Sora caduk atanapi medut ti sakamileung ngajadikeun Prabu Narata harita ngaraneg maneg. Saterusna Prabu Narata ngarasakeun irungna asa tigeunahna keranan ungas ingus. Kurang ajar, haram jadah. Prabu Narata harita anu lempang mundur ka tukang lantaran karasa nyesek kana dada manehanana. Seset Prabu Narata harita nu geus ngarti yen ieu hitut teh lain hitut sambarangan, tapi hitut anu mangrupakeun ajian. Si Prabu Narata jelas geus nyaho sabab jawara zaman baheula bejana cenah aya nu bogaeun ajian kawas kieu. Ajian hitut sakti anu dipimilik ku jawara mangrupakeun ilmu buhun anu langka dipiboga ku jalma-jalma. Kasup eta oge nu boga di zaman ayeuna. Di zaman si kamileung kahiji manehanana, kadua nu jadi anakna nyaetana Nyimas Dewi Keningan. Utang tuh sapaket meureunnan lantaran Nyimas Dewi Keningan teh mangrupakeun murid manehanana. Samemeh ngajarkeun ilmu naon, eta ilmu teh kasebutkeun teu diajarkeun, tapi memang sapaket jeung ilmu nu lainna. Si kamileung anu nangtung mancuh ayeuna bari nyengir terus ngelelkeun letah. Kumaha lur, aduh raos karaosna yeuh masoan geura, cek si kamileung harita. Kurang ajar, haram jadah sia kamileung, licik anjeun. Nan bege jeung licik sagala da uing mah teu licik. Ieu teh bagian tina jurus uing kahiji tah. Terus si kamileung harita bari ngacungkeun jurus atarapi curugna. Nandakeun eta jurus kahiji. Sedengkeun Prabu Narana teu narima. Nyebutkeun jurus kahiji sabab si kamileung harita ngarasan teu nyerang. Sedengkeun ari hitut mah teu diasepkeun serangan meureunnan ku Prabu Narana. Si kamileung harita nu neuteub seukeut. Kumaha? Kurang ajar kamileung. Teu asup serangan ieu mah. Ah, lamun teu asup serangan mah naon atuh ja? Kumaha tuh? Sok atuh maneh nu nyerang ya teh kahiji sok. Kaluarkeun langsung ilmu nu panghebatna geuningan. Cek si kamileung harita. Bari nulak cangkeng, nu saterusna si kamileung harita deku. Leungeunna ditumpangkeun dina pelba pingpingna terus nyangheuy siga nyangheuy dina meja. Atuh puguh we. Barang keur kitu,
si Kamil atanapi Prabu Narata anu tita tadi geus ngagunakeun ajianana. Harita ngagibegeun awakna pikeun mikeun hawa anu kacida pisan pahang jeung palalna. Dak dumadak hitut anu memang digunakeun tadi ku si Kamileung teh jelas leungit. Si Kamileung oge ngarti sakelas Prabu Narata pasti gampang pikeun mikeun hitut anu kumanehna digunakeun. Tapi lain ge si Kamileung atuh. Si Kamileung harita nu bangor kacida pisan bangor cek paribasana. Pok harita ngomong si Kamileung. Kumaha Lur? Arek diteruskeun moal ieu teh. Kurang ajar. Anjeun ulam mentang-mentang geus mampu mere hitut ka aing. Tapi jelas ieu hitut teu kaasup hitungan ku aing. Heug bae tah tong dihitung hitut mah lumayan tanaga maneh orot meureunnan. Si Kamileung harita bari engklak-engklakan, lempang ka ditu, lempang ka dieu semua bongkok. Leungeunna dua dihareup siga monyet teh kumaha. Letahna beli lelet. Puguh Prabu Narata harita kacida pisan sebel jeung amarahna ningali kalakuan si Kamileung ngakawas kitu. Jelas-jelas teu ngahargaan ka manehanana mangrupakeun maharaja ti nagara Kancana Mukti. Kurang ajar. Si Kamileung bener-bener teu nganggap aing. Kalakuan kawas kitu jelas-jelas nganggap remehna kerahanan ka aing. Awas ya Kamileung. Corelat. Harita Prabu Narata langsung manehanana ngacorelatkeun awakna. Nyerang ka si Kamileung dina gerakan anu kacida pisan ceketna. Lamun temah jalma-jalma biasa geus tangtu moal bisa ningali kana awakna Prabu Narata anu harita ngacorelat. Sabab Prabu Narata senyeruaan jeung cahaya anu kacida pisan serabna. Belesat awakna Prabu Narata. Brahma Narata harita ngah kana awakna tur kana dadana si Kamileung. Sedengkeun si Kamileung oge harita teu cileureun. Manehna ngagunakeun ajianana anu tangtuna we. Ajian anu digunakeun ku si Kamileung teh lain ajian sambarangan. Hiji ajian jadi andalanana. Ajian anu pernah ngelehkeun hiji jawara kahot. Si Kamileung atanapi Prabu Narata harita ngacorelatkeun awakna. Gerakarana kadenge meneuting sariut nakaranan. Angin menengah gelebug nakaranan lir ibarat datang angin limbung atanapi angin puyuh lilimbungan. Si Kamileung anu nangtung mancuh dina tangtunganana harita anu ngagunakeun ajianana ajian Janggadewa. Ajian Janggadewa anu mangrupakeun ajian andalan si Kamileung. Ajian anu pernah ngelehkeun hiji mahaguru anu ngaran Eyang Pancarbatik. Anu ayeuna memang ajian Eyang Pancarbatik teh nyaetana Gandarawisa geus kapimilik oge ku si Kamileung. Rasa harita aya angin anu kacida pisan panasna anu nebak kana awakna Prabu Brahma Narata. Kaget luar biasa keur Brahma Narata sabab eta angin teh kajengkangkeun awakna tur dadana oge kacida pisan sesakna. Hiu jebrot. Prabu Narata harita kadayagdag ka tukang sabara lengkahna. Sanggeus kitu Prabu Narata teh anehna rek nakpakeun sukuna oge mani teu bisa. Palamitra kaum dangu sadayana. Prabu Brahma Narata anu ngarasa kaget sabab awakna anu karasa kaku. Sedengkeun si Kamileung harita anu seuri. Kumaha ieu teh can nepi ka jurus katilu ieu kakarasa jurus meureunannya. Prabu Narata anu ngagibegeun nyobaan harita awak ngaleupaskeun pangaruh ajian anu dikirimkeun ku si Kamileung. Tapi waleh makin awakna kuat ngaluarkeun ajianana pikeun ngabendung serangan ti si Kamileung. Makin leuleus awakna ngalumpuruk mimiti sukuna heula. Awakna anu naon teh sukuna nepi kana cangkeng teu bisa-bisa digerakkeun. Si Kamileung harita anu ningali kawas kitu pok ngomong. Nepi ka mana oge mah bisa ngalaan euy. Hampura
Ieu nu disebutkeun ajian Janggadewa. Kebag Prabu Brahma Narata kacida pisan kaget jeung reuasna barang ngadenge ajian eta merupakan ajian Janggadewa. Kabeh jawara ge geus pada apal, kabeh raja geus pada ngarti, geus pada nyaho yen ilmu buhun anu ngaranna ajian Janggadewa. Hiji ajian anu langka, hiji ajian anu memang teu dipimilik ku bangsa manusia. Sedangkeun ayeuna disebutkeun ku si Kamileung yen eta merupakan aji Janggadewa. Ari nyebutkeun teu percaya dan memang kenyataanna seperti kitu. Urang ajar Kamileung. Naon? Lepaskeun kaula. Teu kudu dilepaskeun. Keun antepkeun. Sajurus itu ya. 2 jurus ti berarti. Urang ajar Kamileung. Anjeun geus wani-wani cucungah ka kula. Ieu mah lain masalah cucungah jeung teu na masalah perjanjian we ieu mah. Anu hartina sakedeung deui uing bakal ngapimilik ieu nagara. Bakal ngapimilik ieu kerajaan. Bakal diuk dina tahta kerajaan. Hehehe. Jelas. Ngarasa bunga uing euy sabenerna mah. Kunaon cing uing bungana sabab uing geus nyalekeun hiji jalma anu jahat. Hiji jalma anu memang berkuasa tapi teu ningali karahayatna. Di ditu hayat nu sarusah sedengkeun maneh di dieu genah-genah we. Ayeuna sakedeung deui kerajaan ieu bakal jadi milik uing euy. Sabab geus apal sakabehanana. Yen anjeun geus ngomongkeun siap pikeun mikeun ieu nagara ka kula. Kurang ajar. Sa anjeun sabenerna. Lamun kitu kuing dibejakeun nu sabenerna sanajan maneh apal oge da tadi bongana teu percaya. Yah, dengekeun. Uing teh anu ngaran si Kamileung, bapana Ratu Nyimas Dewi Kameling, Nyimas Dewi Keningan. Anu ngaratuan di nagara Jati Kameling euy. Bener ceuk maneh. Yen uing teh mangrupakeun maharaja, Raja Kameling. Sararea barang ngadenge ucapan si Kamileung kawas kitu. Nu tangtuna oge manehanana dipaksa kudu percaya. Sebab ilmu kesaktian anu memang dipimili ku si Kamileung teh geus jelas-jelas ilmu anu memang langka. Para jawara geus tangtu moal aya nu boga-bogaeun. Sabab ilmu cikeneh nu disebutkeun ku si Kamileung teh mangrupakeun ilmu Janggadewa. Mangrupakeun ilmu aliran tina tapak dewa. Dasarna ilmu tapak dewa, lamun teu boga ilmu tapak dewa moal mungkin bisa ngabogaan aji Janggadewa. Eta ajian teh saliri ibarat turun timurun. Didasaran ku ilmu tapak dewa. Bisa katerusna dimimiti ajian anu kahijina nyaetana tingkat anu kahiji nyaetana tapak dewa. Diteruskeun kana ajian naga salapan. Atawa anu sok disebutkeun ajian aheng naga dewa. Diteruskeun deui kana ajian Janggadewa jeung ajian-ajian anu lain. Puncakna nyaetana ajian Janggadewa tangtuna. Hiji ajian anu memang hebat anu dipimilik ku si Kamileung ayeuna. Si Kamileung anu neuteub seukeut harita pok ngomong. Jadi kumaha ayeuna teh? Kaduhung. Ieu raja rek dibikeun ka aing. Cek si Kamileung.
Kurang ajar anjeun Kamileung. Jujur aing ngaku kana kehebatan anjeun. Tapi aing teu rela kudu mikeun ieu nagara. Keun bae rek rela sabab ieu mah omongan da anjeun. Lamun ngarasa teu rela kunaon anjeun janji rek mikeun ieu nagara kuing di penta tadi. Ngarasa maneh gagah, ngarasa maneh sakti, ngarasa moal bisa paeh, bener. Yuh, jalema mah moal aya megar. Kurang ajar anjeun. Jalema mah tetep moal aya megar. Paeh mangrupakeun rahasia pangeran. Moal aya nu nyaho. Sanajan kumaneh dicacar di kumaha-kumaha lamun cek Allah moal kudu paeh moal. Ajen kumaha-kumaha ge buntung rek kumaha ge. Beda jeung maneh anu ngabogaan ajian hese paeh kulantaran can apal. Kudu kumaha carana. Tapi keur uing gampang kalaan ajian maneh. Yeuh, bisi hayang nyaho. Si Kamileung harita anu ngalengkahkeun sukuna yang hareup ka Prabu Brahma Narata. Leungeun si Kamileung harita diacungkeun ka luhur dina kaayaan anu meber. Saterusna si Kamileung harita mapatkeun ajianana nu mangrupakeun ajian lebur saketi. Si Kamileung harita ngagupai-gupai leungeunna menilincah nakaranan eta gupai leungeun teh. Sararea nu ningali kawas kitu ngarasa heran. Sabab katingali Prabu Brahma Narata harita ciseugegan. Prabu Narata harita ngacerit maratan langit kociak maratan jagat. Sirahna harita dicekelan lantaran awak tina cangkeng kaluhur mah masih kada bisa gerak ngan suku we anu geus teu bisa gerak teh. Prabu Narata harita kulitik ka ditu kulitik ka dieu. Praduga tingali aya haseup anu ipis kaluar tina awakna Prabu Narata. Leng pluk Prabu Narata teh Prabu Brahma Narata harita ngagoler ngabebengkang. Kurtiba sumegor we harita. Tuh nya. Ayeuna mah maneh teh geus teu boga naon-naon. Da beungan atuh da ilmuna dipake kana kejahatan jadi wayahna we. Diraan yeuh ilmu maneh teh euy. Ulah ngarasakeun uing teung teuingeun. Sabab uing sebel ka maneh teh kulantaran heueuh maneh teh ngarasa jahat, ngarasa boga ilmu panemu campe pamaken wade. Rahaya teu dipadulikeun ku maneh. Di ditu di dieu kalaparan itu jeung dieuna hare-hare we maneh mah keur mah pamajikanana lobar bener teu bisa make kolor pan eta make samping terus. Sararean we di dinya harita tararungkul we ka asup Kipati. Ret si Kamileung harita ngareret ka Kipati. Kipati, suhun Gusti. kunaon maneh jadi sungguh lungguh kitu euy? Ampun Gusti. Kaula nyangakeun semapa ngabaktos. Ditarimbar. Aduh. Tong sembah kieu. Sabab manusia mah lain semaheun mah angin ti Allah. Angin ti pangeran urang sadayana anu nyiptakeun urang sadayana tah eta semakeun urang mah. Manusia mah naon? Tong main semah-semah sagala kawing. Ayeuna bawa eta raja ka jero istana. Sumangga Gusti. Raja harita digotong ku opatan ku para ponggawa. Sedangkan Kipati harita nu masih kerwe ngajanteng sanggeus merentahkeun anak buahna. Para ponggawa sakabeh bawa Prabu Brahma Narata ka jero istana. Golerkeun dina ranjang kancana. Saterasna kedah kumaha deui Gusti? Kumpulkeun sakabeh para ponggawa di dieu. Sumangga Gusti. Yai Senopati Raden kumpulkeun sakabeh para ponggawa.
aya wawaran ti Gusti Kamileung, aya bewara nu bade disampekeun, nu bade dibejakeun. Buru ulah isuk ulang ke ayeuna kunukeun. Sumangga Gusti bermios. Sanggeus puguh kitu mah, si Kamileung harita nu leumpang diiringan ku Kipati. Abdi Satyana Raja ayeuna nu malipir malik ka si Kamileung. Sedangkeun lur we harita Brahmana Rata anu keur ngarata panasibna, nu geus teu bisa itu teu bisa ieu awakna ngejengkang we. Harita nangkarak bengkang geus teu bisa itu teu bisa ieu. Dina hatena we Prabu Naranta harita pok ngomong, aduh kurang ajar, nasib aing nepi ka kieuna. Daripada aing kudu nyerahkeun ieu istana ka jalma anyar pinanggih kanu ngaran si Kamileung, raja ti Jati Kameling. Leuwih hade aing dicabut pati bunuh diri mun kieu mah. Harita leungeun anu masih kena gerak, anu bisa kena usik jual ti suku nun teu. Ngarayap harita nyokot keris anu ngagaprek keneh dina cangkengna. Maklum ari raja mah keris teh kemana-mana oge dibawa, lamun tukang tani memeureunan bedog do dibawa kemana-mana teh. Ieu mah raja mah keris dibawa kemana-mana teh. Presiden meureun pestol mas. Keris sakti anu memang kemana we tara leupas. Dicabut talaunan seret eta keris harita dicabut. Sanggeus kitu harita kan gabres we kana pelebadada manehanana. Wah! Harita muncrat getihna nyempot. Prabu Narata dina waktu harita keneh nu bunuh diri. Lantaran terela jeung terido na mikeun nagara ka jalma anyar pinanggih kasup si Kamileung raja ti Jati Kameling. Para ngadenge nu sasegor atuh para ponggawa harita anu deukeut noong ka kamar nu keur ngajaga teh harita. Barang ningali getih Amalayah kaditu ka dieu sedengkeun Prabu Narata geus teu nyawaan tangtuna. Eta Noel kalabaturanna, aduh Gusti Prabu teh geuning geus bunuh diri. Waduh, kumaha ieu? Ayo laporkeun ka Gusti Kamileung. Sanggeus kitu eta dua ponggawa harita nyampeurkeun ka si Kamileung anu keur diuk dina kursi kancana. Muwuh henteu pas. Sabab si Kamileung anu make baju compang-camping dina waktu harita make jeung diuk dina kursi kancana. Naon teh? Kursi gading gilang kancana anu hurung jeung herang. Anu ditaretes inten berlian didiukan ku jalma gembel model si Kamileung jelas teh cocok. Sabab si Kamileung anu pakearana memang rubat rabet kawas kitu. Sorok dua ponggawa harita nu teu sirikna deku ngomong, ampun Gusti, aya naon? Aya naon ieu teh? Aduh, rupina Gusti Prabu Brahmana Rata terus ngantunkeun Gusti. Geus ngantunkeun? Cekan. Si Kamileung harita nu cengkat lantaran ngarasa kaget tangtuna si Kamileung. Saterusna leumpang harita mukakeun kana ranjang kancanana berang breh tetela. Ranjang kancana anu dipinuhan ku getih Amalayah. Sedengkeun Prabu Narata harita nu buncelik kelis anu nancep dina pelbadadana. Si Kamileung dina hatena pok ngomong, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dasar jelema ieu. Kieu ari hirup teu boga ilmu teh. Geus nyaho bunuh diri teh teu dimeunangkeun. Ieu mah ngadon bunuh diri. Samarakna meureunan masalah terek
tuntas ku bunuh diri di dunia berenang tuntas dah di akhirat mah panan berenang tetap dipentakeun pertanggungjawabanana. Iya mah bener-bener. Kipati harita nu ngeluh. Teu wani ngareret acan ka si Kamil. Pok si Kamil harita ngomong. Kipati, Sumuhun Gusti. wayahna ieu kuburkeun euy. Sairaharna nguburkeun biasana maneh. Sabab ieu beda jeung ajaran uing euy. Karunya teuing. Karunya ieu jalma teh bener-bener kurboga ilmu teh luarna hungkul sedangkeun ilmu batina ilmu bener-bener teu ngabogaan tapi tidak naon. Memang geus kitu kahayangna. Sumangga Gusti. Punggawa. Bawa ka pemakaman para raja. Sumangga Gusti. Sanggeus puguh kitu mah bring aya sabaraha urang harita ti karajaan. Anu ngiringkeun ka makam kasup si Kamileung harita nu init. Sanggeus nguburkeun eta mayit anu mangrupakeun raja ti nagara Kancana Mukti. Prabu Brahmanarata anu geus tiwas lantaran ku bunuh diri. Antukna kerajaan Kancana Mukti harita dipingpin ku si Kamileung. Si Kamileung harita anu mingpin eta kerajaan dina pakaian anu anger we compang-camping can hayang ieu ganti si Kamileung. Pok si Kamileung harita ngomong ka sakabeh para punggawa sorana nepi ka handaruan nakeranan. Sanajan leutik oge nyelengkring kana ciri. Ka sakabeh para punggawa, para mantri oge kela anjeun patih jeung senopati katut panglima perang ge katinggalieun. Ti mimiti ayeuna ieu nagara teh resmi kuing dipingpina. Tong uing atuh kula beureunan kula dipingpin kula ayeuna nu jadi raja di negara ieu nagara Kancana Mukti. Sok lamun ayeuna teu satuju ngacung. Utang tuna. Jalma-jalma di dinya kaasup para abdi dalem. Porora hayang ngacung. Tungkul we nu aya. Maranehna mah saha we nu jadi raja milu we tangtu. Taluk we anger. Komo deui rajana eleh ku sarasa urangna jadi patalukan ceuk paribasana. Kitu sistem kerajaan mah. Sedengkeun Kipati Harusila meneko ngareneng harita jeung senopati jeung sesepuh ti eta nagara tangtuna reng-reng kabeh para abdi dalem kasup para punggawa jeung lain sajabana. Uing ngarasa ngucapkeun bela sungkawa euy ka Prabu Brahmanarata anu ayeuna memang geus dikieuna. Sing ingat manehna lain din paeh dina leungeun uing tapi memang manehanana nu hayang bereskeun hirupna sorangan. Eta pilihan manehanana. Uing oge sabenerna mah ngarasa kaduhung lantaran teu tetela. Jalma teh geuningan kalah kamilih paeh sorangan. Bunuh diri. Maehan karep. Tah di dieu. Mematak urang teh kudu boga ilmuna. Sagala rupa ge hirup kudu aya ilmuna. Nanaon kudu aya ilmuna. Supaya naon ngarti. Tah ayeuna mah dalantaran meureunan raja nu asli di dieu memang geus eueuh
sawatara waktu mah ieu kerajaan teh memang kukula rek dipingpina kula nu jadi rajana di negara. Satuju atawa henteu? Setuju. Jauh. Yo. Sampai. Syukur lamun kitu mah. Heg. Tapi uing aya genangan kulantaran uing teh memang mah bisa lila-lila di negara sabab uing teh jalma nu keur ngalalana nya ge uing teh mangrupakeun hiji pamimpin di negara Jatikameling. Tapi uing teh kebiasaan ngalalana. Neangan pengalaman di piluaran saparan-paran. Anu tangtuna uing oge lamun geus beres itu jeung ieuna. Tapi uing terau samemeh ieu nagara aman, uing oge tangtu we bakal terus aya cicing di dieu. Ieu nagara teh sakabehna pasti bakal dirobah. Dina program sagalana oge bakal dirobah ku uing. Satuju? Yo. Si Kamileung nu antukna timimiti harita mingpin eta nagara tur jadi raja di negara Kancana Mukti sabab Brahma Narata geus bunuh diri. Cag urang tuna si Kamileung kacaturkeun ayeuna anu geus lila teu kasebut. Bajul Pataru Prabu Bajul Bataru anu memang datang ka nagara anu dipingpin ku Raden Panjisanan nyaetana Kerajaan Petukweruh. Bajul Pataru harita henteu hese bubuhan nagara Petukweruh teh geus dipingpin ku hiji jalma anu gagah sakti urang Islam tur kerajaan oge ayeuna geus jadi kerajaan Islam. Aya tamu teh teu hese pertumanya itu jeung ieuna nu antuna ka Panjisanan. Petukweruh anu datang ka daerah dinya jeung hiji lalaki nu tangtuna we. Petukweruh datangna ka dinya teh nyaetana jeung hiji jin sanggeus diangkir ka karajaan. Petukweruh jeung jin anu ngaranna ayeuna geus diganti nyaetana atanapi Panjisanan jeung jin anu ayeuna geus diganti nyaetana anu ngaran Sudin. Harita anu disambut ku Panjisanan pok harita Senopati Bajul Pataru ngucapkeun salam ka Raden Panjisanan. Assalamualaikum Gusti Prabu. Waalaikumsalam. Saha salira teh? Di mana panjar karang pamidangan? Ampun Gusti, kaula Raden Bajul Pataru Senopati ti nagara Jatikameling. Ti nagara Jatikameling. Nagara Jatikameling. Sumuhun Gusti. Na aya naon salira sumping ka ieu nagara? Saleresna jisim abdi nuju milarian hiji jalmi anu namina si Kamileung. Si Kamileung nah geuningan anjeun neangan ka ieu pitempatan numutkeun warta anu katarima saurna si Kamileung teh memang aya di daerah dieu. Si Kamileung kula pernah ngadenge ngaran ka si Kamileung tapi tetela kula can pernah apal. Justru kula hayang papanggih jeung jalma nu ngaran si Kamileung anu bejana gagah sakti nu can pernah eleh di medan laga. Punten Gusti, na salira teh saha teh raja di Petukweruh saka
terang kaula Gusti Prabu Sapujagat. Bener. Naon anu dikanyaokeun ku anjeun yen bener ayana ieu nagara Petuk Weruh teh asalna dirajaan ku Gusti Prabu Sapujagat, tapi ayeuna Prabu Sapujagat teh geus eudikeun. Kula anu ngaran Raden Panjisanan, salira nu namina Raden Panjisanan, bener.